boro-boro rangkuh kolota ke nonton TV cicing parek aja cicing mun usik dijejak ku abdi cicing ngajol hareupeun kolota tenepi ngajol beuteuna kan jejak ngek sorry bokap di ka bapak teh nyebut bokap pun ka ieu nyokap bagian kan ini nyakop ai ka aki nyokep aki-aki mah serba salah insyaallah. Bahkan banyak kok yang sudah mengerti bahasa Indonesia. Nu penting urangna ulah sota kudu daek nan lokos tetangga uing balik umroh akang nabi umroh mohon ce sing berkah salamatnya Kang alhamdulillah sing mabrur mabruroh makbul makbulah amin lain ecah yang nanya naros naon ce ari tangkal korma deket Ka'bah aya eueuh tuh aya ce nu bener tuh aya geus eueuh ada tiba lagi eueuh aya eueuh ce aya Kang eueuh aya ce nyaho di mana di Madinah Sajadah gambarna aya geuning heuh jadi piomongan wae sih eta waqiah emang kunaon waqiah dulurna Yasin subuh deui wae urusanana akhirna maya ibu-ibu nu duaan pindah masjid ka masjid sabelah sing horeng poe kadua eta imam pindah di masjid eta atuh sia kapanggih deui di masjid selanjutnya ih ampun aing mah nya masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meser salam ti kawalu balikna meser lauk sepat nu ngajawab salam mudah-mudahan kengeng ilmu uihna nyandak anu manfaat. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man sami'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah al-ayah ayat samimil ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyub satalau fi rizqi wa ayun salahu fi asarihi falyasir rahimah. Wa qala aidan akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Wa qala syair ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Para jamaah satacan simkuring neraskeun naon muqaddimah simkuring dina dangat ayeuna. Simkuring nyuhunkeun ka para jamaah sadayana mugia tiasa ikhlas manahwa ninggalih pikeun ngadoakeun. Pun guru simkuring salah satu motivator para mubalik kersana Bapak atanapi Abah Kiai Haji Asep Mubarok atanapi terkenal dengan Mbah Jirok bin Haji Anwaruddin. Tadi dini hari tabuh tilu ngantunkeun ieu alam dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mugia kersana al-maghfulah Abah Jirok mulih kajati mulang ka asalna nyandak rahmati Allah.
Mugia muli kajati mulang kasalna kenging magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala sini jantenkeun min ahlil jannah min ahlil khair min ahlil husnil khatimah amin ya Allah ya Rabbal ala hadiniyah walikuli niatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli batil kiram khususon ila ruhi Kiai Haji Asep Mubarak bin Haji Anwaruddin ghafara dzunubahu wa satral uyubahu waj'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min huffarin niran bi barakati umil Qur'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atuh pamugia kulawargina anu dikantunkeunana mugia dipaparinan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun mugia Fatihah urang saya didugikeun ka al-maghfirah malah mandar menang maghfiratu tarahmati Allah Subhanahu wa taala. Kahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu ku jisim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji Sinang Ibu Haja nu ku jisim kuring dipihormat wabi khusus kakersana anu mulia guru urang sadayana muassis pondok pesantren Nurul Hikmah Al Anwari pangarsa pun uwa Haji Endang nu ku jisim kuring dipihormat beserta kulawargi anu urang doakeun mugia pangarsa anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan manfaat ilmuna sing sehat wal afiah jiwa sinareng ragana sing saroleh solehah sadaya turunanana ya Allah ya Rabbal. Begitu kalangkungan kakersana Ketua MUI senareng Ketua DMI Kelurahan Gunung Tandalan nu ku jisim kuring dipihormat begitu Ketua daripada FPP Forum Pondok Pesantren Kota Tasikmalaya nu ku jisim kuring dipihormat terkhusus para ibu muslimat NU sakecamatan Kawalu khususna desa Gunung Tandalan nu ku jisim kuring dipihormat nu urang doakeun mudah-mudahan sadayana para tokoh para pejuang-pejuang agama Allah terkhusus para muslimat NU nu hadir wengi ayeuna sing barokah ilmuna sing para ranjang yuswana ya Allah ya Rabbal. Aparato pamarentah nu ku jisim kuring dipihormat kakersana Bapak RT Sinarang Bapak RW na teu kalangkungan Bapak Kepala Desa Gunung Tandalan nu ku jisim kuring doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raraga ngaheuyeug dayeuh ngolah kana desa sing karengeng taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal. Utamina segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam tahun baru yang diadakan dan dipelopori oleh para alumni dan para santri wal santriah Nurul Hikmah Al Anwari yang begitu luar biasa. Nu urang doakeun mudah-mudahan perjuangan para panitia sini dijadikeun ladang amal ibadah payunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan alumni yang ikut serta melancarkan ieu acara mudah-mudahan di lembur masing-masingna sing kabarokahan manfaat ilmuna sing janten jalmi-jalmi anu dipikabutuh keluarga masyarakatna butuh pikeun cacaang di setiap lembur-lembur masingna. Amin ya Rabbal. Atuh kitu deui murang kali urang anak urang nu marasi kene mondok di dieu urang doakeun mudah-mudahan isuk jaganing pageto para santri wa santrian Nurul Hikmah yang lahir daripada pondok pesantren Nurul Hikmah ieu sing jadikeun jalmi-jalmi anu berguna pikeun nusa bangsa jeung agama. Janten murang kali anu baktos kanu janten ibu sinareng rama, janten murang kali anu turut tumut kana ajaran Allah sinareng Rasulna. Amin ya Allah ya Rabbal. Malesim kuring ngarasa bingah ieu teh pangarsa Wah Haji Endang Gusti karagragan bentang kagunturan madu sim kuring ge di bumi teh aya barudak saeutik batur ngapalkeun insyaallah rupina mah sanad sakedik rada nyambung ti Wah Haji margi aya geuning santri nu nyasar ka imah euy santri Nurul Hikmah aya nu nyasar ka imah ceuing teh saha ieu jelema hulang-hulang hareupeun imah
Syihada apa ngaranna pohode aing ngaranna oge nya. Masya Allah eta budak kapanggih di jalan wingker ceramah di Bandung ngahulang we cai di saha budak ngahulang wae muncak orang dia mah Bang Baradina Bang Barung urang kawalu anu bager kulit munding da kahujanan sangasara pinuh kabingung gulang-guling ngan sorangan gulang-guling ada aing mah teu kagok alokna ge muslimat NU aing mah nya masya kitu wahaji pendak sim kuring nuju ngaos di Bandung ngadeuketan we minta rokok songong cai teh budak teh di mana kasep cak sim kuring teh di mana abdi di Bandung oh di Bandung asli mah ti Tasik nganuju babantos sepuh cenah di Bandung oh cenah abdi ngepen pisan cenah ka akang oh saya kitu mah hoyong tiasa kos akang ulah ke aing aya saingan cai kitu mah ulah cuing teh nya cenah hoyong tabarukan ka akang aya ieu ngaos di mana ngaos mah di Tasik abdi teu pati seueur naros entos we da Tasik mah gudangna pasantren sim kuring ngaos we daerah kawalu nyebatkeun taa cenah eta ngaos teh di acara hajatan deukeut jeung pesantren abdi teu naroskeun deui pesantren asa orang geus 3 kali jeung haji endangna ge foto barengnya masya pas jujurna teh cenah eta teh kega dipanggil insyaallah eta teh nurul hikmah teh abdi mondok di dinya ari eta cenah akangna apaleun teh ente di dieu nya eta can wawartos waduh balik caing teh diusir we ku aing balik heula kudu minta doa heula kanu jadi guru tah alhamdulillah becacahan jeung wahaji oge sawios anjeunna memang sabenerna mah lain ku hayang masantren di abdi eta teh geus hayang gara-gara kawin teh budak teh sarena ge geus nangkuban wae eta mun dikobong di luhur kitu pasep mang santri eta di luhur pan sim kuring mah kobongna teh luhur dapur sim kuring sok kadenge haluanganna ae cek mah teh di tempat mana ieu kaula kamana wadon nu dipika cintaku kaula geuning eueuh atuh moal aya di Bogor mah cai teh calonna ge aya di dieu meureunan masalahkeun kasep aitos minta ridho mah dari ngaos matos cekap di dia anjeunna mah yang sakedik tabarukan cenah hayang ngasaan berkat menang ceramah sugan we bisa ceramah bedituna balik anjeunna lamun geus bisa ceramah tenang kasep penceramah mah tidak pernah susah balik selalu mendapat amal ibadah nah sia amplop wae pikiranana hayang amplop mah meuli lain ceramahnya komodo ieu di pasantren atuh alumni na ge sami ngaWA ka sim kuring cek kuring teh bejakeun nya ka alumnina ulah wakaa abdi rek nyarios langsung we ka Uwa Haji supados raoseun nya upami kitu mah ditahan ku Agus atuh sana yang bejakeun teh cenah keun jamaah nu dimulyakeun ku Allah utamina wargi masyarakat kawalu Gunung Talaga atau Tandala nama ni malotot ngetes doang aing mah Gunung Tandala nu hadir sakieu seurna alhamdulillah dugi kang ngaleutkeun keuing ngabandalet sorak-soraknya tang pinang Gusti ieu nu halala diresing para ranjang yuswana sing rampil milik rizkina sing bararokah kahirupanana ya Allah ya Robbal saur pangarsa Uwa Haji Endang teh kasim kuring ngaharewas aang acara santri nama parantos wengi silaturahmi sareng alumni oge parantos wengi ayeuna mah acara pangaosan umum sekaligus narik pangaosan rutinan muslimat NU kelurahan Gunung Tandala alhamdulillah anu di mana di niatan kumantana ku anjeuna sekaligus tasakur binikmah tahun baru Islam tahun baru urang sadayana mudah-mudahan sakali deui ieu ma'had Nurul Hikmah sing janten wadah pikeun melahirkan ulama-ulama anu soleh-solehah ya Allah ya Robbal ibu bapak jamaah nu ku Allah mulyakeun Dina Raraga Tabligh Akbar memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ieu teh tos akhir bulan
Muharram, di mana para alumni bersinergi, para santri ngahiji, masyarakat juga ngabakti ka pondok pesantren hayang ngasukseskeun ieu acara. Mudah-mudahan sadayana perjuangan alumni santri jeung warga masyarakat sekitar hadir jeung ngalaksanakeun ieu acara sing janten ladang ibadah payunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu teh salah sawios syiar agamana Allah. Margi lamun lain urang rek saha nu ngahirup-hirup tahun baru Hijriah teh kadang-kadang hapunten ulah waka orang Nasrani jeung Yahudi, orang Islam ge loba nu teu paham tentang bulan Hijriah leres teu. Tanggal hijina teh tapi bulan yang pertama dalam Hijriah itu bulan geus Muharram, geus Safar, Rabiul Awal. Dirusak orang ini jadi mulut. Di mana ya bulan mulut dah ayahnya Rabiul Awal ngan tanggal 12 nah sok berem tulisanna maulid geus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, geus Jumadil Akhir, geus Rajab, awas nyebut roah wae. Geus Syaban, awas nyebut puasa, bulan puasa. Di mana bulan puasa? Nu aya ge jelema nu geus Ramadan, geus Syawal, Zulqa'dah, hafid wae. Gara-gara mana aing sepijo bulan hafid eta. Da sok kajepit masya ngan satacan sim kuring ngadadarkeun tutung ku sing ateun jadi jejer carita hampura langkung ti heula. Jauh di jugjug anggangna datang sim kuring ti Kabupaten Bogor ka kawalu ieu hapunten teu aya maksad baris ngajarkeun ojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan komodi sim kuring uninga 3 kali sim kuring ngaos di kawalu ieu mah gudangna ilmu ngaosna asli di pondok pesan hiji di masjid besar kawalu. Alhamdulillah wasilah ngaos di dinya teh Gusti sim kuring gaduh sepuh angkat di dieu big boss owner toko emas Rizki. Yes aing mah pokona mun geus ka dieu teh beuteung seueuh wae. Tadi ge wah Haji Endang aang bade emam bela moal ti isuk kene geus dicekok ku Haji Omas. Dibawa ngamam jamu ku Haji Omas sinarang Umi Haji Piah. Geus ngamam jamu ngadahar bubur Haji Zena. Aya paling di Bogor teh saroipit kabeh orang Cina loba nu ngadahar dinya teh nya. Masya Allah bager anjeunna teh. Malah si kerewengi sim kuring ngaos di Garut. Uihna teh bade disediakeun di hotel seperti biasa ulah cenah tos we di bumi abdi. Alhamdulillah doakeun Pak Haji Omas Mi Haji Piah mudah-mudahan sing panjang yuswana. Ya Allah ya Robbal. Tuh aya merenya Mi Haji 2 minggu ka tukang mah wing diajak jalan-jalan ka ditu ka Pangandaran. Gratis ya teh ngeunaheun jeung mana. Dibayarkeun hotel 3 juta. Yes. Nyaok kitu mah dicokot duitna ku aing. Aing mah hes di masjid daek dah tuh. Masya Allah ngan 3 kali eta nempean sim kuring ngaos langsung di gudangna ilmu pondok pesan. Mudah-mudahan santri sing barokah manfaat ilmu fidaroin aya fid dunya wal akhirah amin ya robbal. Bisi ibu-ibu di dieu anu anakna teu daek masantren geura pasantren. Tidak ada tempat yang paling aman. Hiji di pasantren mah ibadahna taliti diperhati. Nu kadua anjeunna boga aturan di pasantren mah pasti mengikuti aturan yang banyak. Beda ngadidik di imah jeung ngadidik anak di pasan. Di imah mah sok harares. Hese budak ayeuna mah balik sakola huhujanan kokotoran baju babaseuhan ditanya ku kolot sok ngaledek ka kolot teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek mamahna. Kasep geuning bajuna kotor kunaon malah ngaledek aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Eta bajuna basa kunaon aku tenggelam dalam lautan cai lencang. Mama mananya serius ka maneh kumaha nasib maneh di mana mama geus maot ti heula aku tanpamu yatim piatu pan budak geblek nu kos kitu baik sakola ditanya ku kolotna nak kamu mau makan kamu nanya kamu tanya nih yang kemos aing sungut anu kos kitu mah leres teh
Da moal aya di pondok pesantren mah dididik adab-adaban, aya akhlakul banin, aya akhlakul banat pikeun istri. Luar biasa kurang kumaha, aya taklimul muta'alim, aya adab-adaban payuneun guru, mapah payuneun langkung sepuh, rengkuh ai santri mah. Pan budak ayeuna mah harares. Boro-boro rengkuh kolota ke nonton TV cicing parek ngajo cicing. Mun usik dijejak ku abdi cicing ngajol hareupeun kolota. Teu nepi ngajol beuteuna ka jejak ngek sorry bokap. Di ka bapa teh nyebut bokap, pun ka ieu nyokap, bagian kan ini nyakop. Ai ka aki nyokep aki-aki mah. Serba salah. Iwati di pondok pesantren yang paling aman insya. Wacana Kang aya berita-berita, mohon maaf, berita-berita yang tersebar di media itu bukan daripada seluruh pondok pesantren, daripada jutaan paling hiji dua oknumna hungkul aya kiai di pondok pesantren yang mungkin melakukan kesalahan dan memang geus aya tidituna euceuk. Pan aya geuning cecap kolot baheula oge talupu bubuk diirik haji anu bager mari titelem dileuwi kuya pae katiisan amis budi taraseri istri gelis da jajaweran istri gelis. Ada bisa ditanya muslimat NU balik ngaji, mama hari ini ngaji dapat apa? Istri gelis jajaweran. Naon talupuh bubuk dirik temang santri isuk jaganing pageto bakal pinanggi hiji zaman di mana rakyat yang kecil akan semakin kecil, yang kaya akan semakin kaya, derisi cerdepurer purer nu beunghar makin beunghar, nu miskin makin sok tingali zaman ayeuna. Karakusan orang-orang yang di atas, orang-orang kaya, oknum-oknum para pejabat, segala sesuatu dijadikan cara pikeun memperkaya diri sendiri, betul? Aya program yang baik daripada Pak Presiden, urang program nama alus MBG Mas Bahlil. Coba eta muslimat NU ge nyahoeun lagu etanya. Masya, ini program bagus apa goreng? Bagus apa jelek? Jawab bagus. Programna rek merek mam ka masyarakat, bagus programna rek maparinan tuang kanu jadi tapi dimanfaatkan ku oknum-oknum pejabat bangsat, dicerana di korupsi sadayana. Bener teu? Ti luhurna keneh eta ti si botak setan. Atuh da punten rek ngomong sopan mah nya ti Amang Dadang, pira ku nyebut Amang kanu edan. Leres teu? 1 hari 1 M korupsina ge teu kagok-kagok. Ti luhur nepi ka handap piki beak. Jatah 15.000 nepi ka anak urang 3.500. Leres. Ieu disebutkeun talupuh bubuk diirik. Merit titelem dileuwi. Uing hayang nanya ece ari meri bisa ngojay apa henteu? Tiasa ngan eta meri bisa ngojay loba kacai, lamun ece mencit meri jeung hayam bau mana awakna? Bau meri apa bau hayam? Anu kacai hayamna apa merina? Merina. Tapi naha lamun dina jalmi anu sok ibak jeung nu tara ibak mana nu bau? Nutara ibak nutara mandi. Tapi naha geuning ai meri masok mandi awakna leuwih bau tibatan nutara mandi. Ye teh siloka kolot urang baheula bakal datang satu zaman di saat jalmi anu pasagi ku pangarti jembar ku panarar hirup kasipu ku ilmu waspada permana tinggal ilmu fikih geus kapanggih, ilmu tasawufna geus diuyuk, ilmu usulna kasusul. Ye jalmi nu cerdas akalna pinuh ku ilmuna heg bermaksiat maka siap-siap kamadaratanana bakal leuwih bau tibatan jelema bodoh nyieun dos. Karusakan yang datang daripada orang yang berilmu ketika bermaksiat itu lebih besar tibatan jelema nu bodoh ketika maksiat. Nauzu. Tuh para jamaah sadayana, maka ulah sok ka kontaminasi, ulah sok ka pengaruh, sieun masantrenkeun anak, sieun panggih jeung ustad cabul, sieun kapanggih jeung kiai anu cabul. Maaf, maka carana neangan sanad guru teh nu bener, taroskeun ka guru-guru urang di lembur. Insya
taroskeun ka guru-guru urang di lembur, akang abdi hoyong masantrenkeun anak di mana, hayang kana naon anakna, hayang kana qiraat ka anu, hayang kana fikih tuh ka ditu, hayang kana tauhid tuh ka ditu, hayang kana alat tuh ka ditu, ditunjukkeun ku guru urang. Ulah sok-sokan searching Google pondok pesantren terbaik Jawa Barat, barang kaluarna Google Al Zaitun, balik jadi itu jadi nuedan mang santri hahanu haho halaihim hahanu haho halaihim hahanu haho halaihim hahanu haho haho atuh batur kan ada hal sampai panas di titah ngomong kos gitu tah. Coba teangan pondok pesantren yang sanadnya jelas tuh wah haji endang mah uing apal sanadnya begitu luar biasa, santri terbaik pondok pesantren Haur Kuning, alhamdulillah, masya Allah apal karena sanad tiu jadi guru teh ulah asa-asalan pokoknya asal viral eta jadikeun guru punten kasep. Tungtuna balik ngaji ti Banten sugan teh ti bayi Abuya Cisantri, sugan teh ti Abuya Bustoni, horeng balik ti Abuya Gupron nu edan. Balik ngaji teh ai urang mah datang ka makam guru tanya assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, assalamualaikum ya rijal ghaib ainuni bi quwwatin wa dur alayya binadrah ya nuqaba ya nujaba ya utaja budala bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati. Urang mah kitu mang santri ai main nama lain asyilik akalam sotomi mie ayam bubur lada syududu inu edan gitu benar larasa mantak doakeun ku santri-santri dia sing manfaat ilmu. Syaratna kasep bager mondok pesantren di akhir zaman mah iwati kasabaran dina hate keun cenah kang uing mah teu dekeun bisa ngapalkeun kajeun cicing we di pesantren keun barokah guru anu bakal ngagerakeun anjeun manfaat ilmu insya. Kapan aya laguna jang santri mah jika hafalan tak kunjung datang sendalmu berkali-kali hilang tugas-tugasmu terus diberikan jangan pulang santri ingatlah pesan kiai semua santri kan jadi pemimpin nanti ikhlas sabarlah hidup di pondok ini sukses nanti damdu di dam o kiaiku I love you I can't stop loving you oh kawan jangan tinggalkan pondokmu jika hafalan tak kunjung datang perlah orang surahkeun heula laguna jika hafalan tak kunjung. Memang ujian masantren teh eta diantara tuntutan harus punya hafal karena memang diantawis min alamatil ulama teh jelema nu loba hafalana nana mata kuayana kasep di pesantren wingi baheula ngalaman pertama kali pondok pesantren Al-Fatah Gunung Halu usia simkuring lulus tina MI nyatana kirang langkung tahun 2002 simkuring awal masantren asup ka pesantren kita ngapalkeun nahwu sorof dimimitian ku awamil tamat naik kana jurumiyah kalak setengah awamil areueuh poho deui hayang gaya ngajol aing kana yakulu tina yakulu kana imriti ngajol kana alfiah gelo aing saminggu sendalmu berkali-kali hilang ai di kobong mah sendal leungit wae hampura mang santri dibejakeun ieu rahasia umum urang ieu sendal leungit wae. Oh santri tukang nyolong maaf lain saukur sendal nepi ka sempak leungit geus diaranan ku aing sempak Aang Bogor itu ngaruh eueuh. Oh ai santri teh tukang nyolong maaf lain tukang nyolong ketika kita sudah masuk lembaga pondok pesantren cekuru kita satu hati satu janji satu cita-cita pokoknya di pesantren ulah sok ngaboga-boga kabeh milik babarengan. Maka sendal hiji jang babarengan sabun hiji jang babarengan budug hiji budug kabeh geus biasa eta mah geus da engke mantan budug baheula teh mohon maaf kunaon cenah anak urang leungit sendal we lain leungit teu kabagian
Jadi lamun ayah ibu masantrenkeun budak bebeja sendal leungit wae berarti budakna ngedul hudangna beurang wah. Sok kahade. Tuh gitu. Jadi santri mah memang kudu berjuang, kudu perih. Sabab rek dilatih boga peurah. Sedih jadi santri mah. Kadang sedih, kadang senang bunga. Keur tunduh ngaji, aya suara di masjid innalillahi, yes. Lumayan saminggu tah teu kudu nyangu. Kita santri mah hanya baheula kitu pede ATM artos tinu maot. Datang ka warung memeh nyolatkeun mayit teh. Eceuk ngahutang sendal. Sewalau baheula mah jepit sewalau teh geuning nya. Sendal sewalau sabaraha 7.000. Lempengkeun we jeung rokok 3.000 jadi 10 nya. Nya sok mang santri. Iraha mayatna mang santri kedeung beres nyolatkeun cai teh. Tu aing nyolatkeun mayit, cicing tukangan guru supaya ngaji jeung nu gede gitu. Beres, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Batur maca Fatihah aing culak ceulek ka mana ahli waris. Can katempoan we. Reng aya geuning ahli waris mah moal amplop. Sok teu adil geuningnya ai kolot mah belang amplopna teh. Ai budak leutik dan bodas aing leutik keneh harita. Dibere nu bodas. Barang keur ngadoa diintip amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin, amin. Anjir goceng, amin ya Allah. Gusti hutangna ge 10.000 Gusti, amin ya Allah. Ti mana goceng deui Gusti, amin ya Rabb. Aya aki-aki batuk kikireun. Oh berupana goceng isukan ti dieu cai deui. Oh perjuangan jadi santri insya orang-orang pilihan santri teh tiga cahaya fidaroin dunya wal akhirah bakal jadi cahaya ke di lebat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tahun baru Islam Hijriyah di mana selalu diadakan ku seluruh umat Islam anu ngayakeun aya wae nu teu ngayakeun mun lain urang rek saha deui. Kadang-kadang kita tahun baru Masehi sok rada gebiar pipilueun maruli petasan mari terompet nini milu ngitung jam 12 peuting 10 9 8 7 6 5 4 si aki geus kieu we terompet 3 2 1 toet cologer aki-aki kicau mania kicau mania aya nu kitu aya. Na'udzu moal muslimat NU mah moal ai santri mah di luar mah loba lereseuh. Maka di dieu mudah-mudahan yang diadakan oleh santri Nurul Hikmah ieu mudah-mudahan sing jadi momentum pikeun bersama meningkatkan iman takwa ka Allah Subhanahu mengenai tahun baru Islam yang dimana diadakan atau dipropori awal mula terjadinya kita punya identitas itu oleh sahabat Umar bin Khattab. Eta Umar bin Khattab mereka jadi khalifah teh butuh identitas keagamaan. Batur mah geus boga tanggal, boga tahun, boga kalender urang teu acan. Maka dikumpulkeunlah para jamaah sadayana para sahabat-sahabat pilihan untuk mengajukan usulan kapan umat Islam memiliki tahun baru. Maka di dieu nu ngusulkeun aya kumaha lamun tahun baru Islam teh tepat tanggal 12 Rabiul Awal, tepat saat lahirnya baginda Nabiuna Muhammad. Aya nu nolak hampura Rasul teh lain lahir hungkul 12 Rabiul Awal teh ngantunkeunna oge 12 Rabiul. Kumaha cenah lamun bulan Rajab tanggal 27 ngacung deui saurang asa kurang cocok bulan Rajab mah. Kumaha cenah lamun bulan Ramadan tanggal 17 sekaligus nuzulul Quran di mana turunna Al-Qur'an. Aya nu usulan deui akhirna usulan yang diterima usulan Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang ditujukan kumaha lamun tahun baru Islam teh tepatna dina bulan bulan Muharram eta teh bulanna anu dimuliakeun ku Gusti. Pan aya bulan 4 bulan utama dina surah At-Taubah nu kahiji Zulqaid, nu kadua Zulhijjah, nu katilu Muharram, nu kaopat bulan Rajab. Sapar bulan Rajab. Kumaha cenah lamun Muharram alasanna naon? Hiji awal mula kebangkitan anceg panceg teguhna Rasul ninggalkeun kota Makkah teh dina tanggal hiji Muharram.
ari setarna sanes tanggal hiji Muharram iraha, tapi tanggal 20 Safar sampai di Madinah tanggal 9 Rabiul Awal Rasul nyampe dengan sahabat Muhajirin di Saniyatil Wada. Mana geni sok ayat tola al badru alai min Saniyatil Wada. Naon Saniyatil Wada teh? Celah kecil di bukit nu aya di kota Madinah. Sok geura nu umroh nu hajian majarot Madinah napak tilas kadinya Saniyatil Wada. Lamun mau tawif teu ngajak langsung we ka taksi bilang ti hotel teh naik taksi Saniyatil Wada. Syekh Saniyatil Wada kitu we geus ngartieun ulah riweuh-riweuh teuing. Hese bahasa Arab teh geuningan. Uing di hari tangah ulang keur umroh. Dibawa ka toko kenang ka toko korma. Mun lancar teh haji halal. Aing teh disebut halal atau gratis meureun. Dahar ku aing teh haji halal, sukari halal, dahar ku aing sukari korma sukari. Haji ajwa Rasulullah halal, di dahar deui ku aing halal ieu. Aya teh seubeuh barang daroe kantongan ku sim kuring haji haram. Cek sia tadi halal. Ayeuna haram kumaha sia teh teu. Cek babaturan teh kunaon Kang? Ieu aing serba salah tukang dagang tadi halal we aing ngantongan haram. Halal teh ngasaan. Jadi lamun di Mekah mah di kebon kurma rek ngasaan barak kilo oge halal. Tapi mun mawa kudu meul. Oke, itu sugan teh halal dibawa teu bisa kudu meuli. Aing teu bisa meureun ge tenang ku uing dipangmeulikeun, dipangnawarkeun. Bisa di basa Arab enggak poe. Iraha sacan pernah ngadenge ari keur salat. Non urusana sholat jeung meuli korma ya nu penting bahasa Arab haji. Ieu mah bodoh tapi pede budak. Sok coba bener eta mah babaturan ka tukang korma, Syekh nunjuk kana korma usolli. Asyana naonan meuli korma usolli. Cicing nu penting bahasa Arab. Lain tuh tukang dagang ngahulang. Di Indonesia mah korma teh usolli. Geus kajeun nu penting mah menang ngartieun. Tukang korma pura-pura ngarti. Dan unjung anak korma dah hayang korma meren haji haji kem kilo sabara kilo mencuk urang barakang tilu tong loba teuing Syekh salasa rakaatin atuh ngahulang tukang korma oge kumaha ngiloanana meuli korma 3 rakaat coba cokot korma teh simpen timbangan karak 2,5 digeus asukeun kana plastik ngamuk babaturan teh Syekh mustaqbilal qiblah orang Arab ngambek haji ada ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar tinggalkeun ku aing berjamaah maghrib waktu lohor atuh eta di dinya masya kitu nyebatkeun Syekh Saniyatil Wada. Nah keke dianterkeun ka Saniyatil Wada da loba taksi oge loba di ditu insyaallah bahkan banyak kok yang sudah mengerti bahasa Indonesia. Nu penting urangna ulah sota kudu daek nan lokos tetangga uing balik umroh. Akang nembe umroh mohon ceuk sing berkah salamatnya Kang alhamdulillah sing mabrur-mabruroh makbul-makbulah amin. Lain eceh yang nanya naros naon ceuk ari tangkal korma deket Ka'bah aya eueuh tuh aya ceuk nu bener tuh aya oh geus eueuh ada tiba lagi eueuh aya eueuh ceuk aya Kang eueuh aya eceh nyaho di mana di Madinah sajadah gambarna aya geuning heuh. Jadi piomongan wae sih eta mapannya. Masya Allah tuh jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu. Jadi anceg panceg teguh namanahkan yang Rasul untuk meninggalkan kota Makkah itu pada bulan Muharram hiji. Nu kadua alasan Muharram dijadikan tahun baru Islam. Sebelum Muharram teh bulan naon ece? Bulan naon? Zulhijjah. Di mana umat muslim sadunia melaksanakan ibadah haji. Insya mudah-mudahan sinar nasib tiasa haji umroh amin. Haji Omas jeung Umi Haji mah mejipia berangkat tanggal 28 Juli. Doakeun musim kuring ibu ge sing berangkat. Ka mana berangkat? Geus padu amin wae atuh aing mah. Nya ka Mekahnya murah ieu cuma 35 juta ayeuna umroh teh. Hayang lebih murah hayang pilih aku jadi presiden. Pokoknya mun aing jadi presiden ka Mekah 200.000 diantar nepi ka pelabuhan tidinya ngojay masing-masing
Nah, yang murah wae teh kapal teh mahal atuh. Masya Allah. Kenapa diambil bulan Muharram itu tahun baru Islam? Sabab tos Zulhijjah, di mana banyak umat Islam yang melaksanakan haji. Dan rata-rata insya Allah orang yang pulang dari Mekah itu haji dan umroh menyandak haji mabrur dan makbul, insya Allah bersih tina dos. Dijadikanlah sabada Zulhijjah tahun baru Islam, yaitu tanggal 1 Muharram, di mana para jamaah nu dimuliakan ku Gusti Allah. Bulan Muharram oge terjadi banyak kejadian yang begitu agung dan luar biasa. Tepatnya tanggal 10 Muharram, di antawisna Nabi Ibrahim teu panas nalika diduruk ku sabab tanggal 10 Muharram. Di antawisna Nabi Musa disalametkeun ku Allah tanggal 10. Nabi Yakub damang tina butakna karena menangisi putranya yaitu Yusuf alaihissalam, anjeuna oge damang tanggal 10 Muharram. Malah Nabi Adam alaihissalam dihampura dosa ku Gusti Allah eta oge tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian agungan di antawisna tentang anceg panceg manah Nabi untuk meninggalkan kota Mekah berhijrah, yaitu dina bulan Muharram awal mula tanggal 1 mulai anceg panceg ayat Allah turun ka Kanjeng Nabi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Hartos wallahu a'lam bil murad. Alladzina amanu arijal majal manu ariman, wahajaru dan orang yang hijrah, wajahadu dan orang yang berjihad fi sabilillahi di jalan Gusti Allah, bi amwalihim ku harta bandana, wa anfusihim ku dirina, a'zamu darajatan indallah, merekalah mendapatkan keagungan derajat tertinggi di sisi Gusti Allah, wa ulaika humul faizun, dan merekalah sahasi mereka teh amanu hajaru jahadu naon humul faizuna, yaitu orang-orang yang meraih kemenangan. Ibu hayang menang berjuang di jalan Allah hoyong, yuk diajar hiji ningkatkan iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Di antawisna para bapak dimuliakeun ku Allah, ciri ninjalma iman mana keur bapak-bapak, hiji kersa ibadah di tempat anu geus ditangtukeun. Ibadah bapak-bapak di 5 waktu harusnya di mas mana cek Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ibu lamun boga salaki hampura ieu mah nya lain nyinggung, boga salaki salatna di imah wae beulikeun mukena warna pink, gambarna Hello Kitty sok, atawa Upin Ipin tulisanna betul gitu. Sok aya osok. Insya Allah percantan kawalu mah Gusti nu agung, berjamaah subuhna hebat alhamdulillah. Tos subuh aya pangaosan ibu-ibu tadi oge alhamdulillah kan bagus. Diwing mah bororaah cek tos subuh pangaosan, berjamaah ge ngan tiluan kadah, magrib tilu jajar, subuh tiluan ngajajar. Eta ge aki-aki hungkul ngaudangkeun saur aki-aki para haderek hadayana ningakon waos kantun tilu paur mencek orang mah waktos tabuh tilu sahur ieu mah lain paur mangga nu teu acan gararugah ari geus gugah mah pek geura salare deui pek naon dihudangkeun atuh aing. Geus kitu aki-aki adzan subuh nepi ka lohor teu beres. Cebar teh naon bah naon teu salat ge teu naon atuh balubar rek salat kita jadi. Cek pamajikan akang tos euy salat teh teu salat ge teu naon-naon.
tinggal tiluan KPU hungkul kepala penuh uban jadi manusia-manusia metik jadi metik teh huntuan aki-aki huntuan jadi metik disebut teh mainan ada menu komat teh geus balelo sungut teh wekbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah sorodot sampingna morosot alah sarung aing leur amat kodok mati si sholah wekbar la ilaha illallah kamana sarung aing yo sarung aing aya nu nyolong puguh dicekelan ku leungeun eta geus kitu nu iqomat aki-aki nu imam aki-aki eta aki-aki imam maca Fatihah jeung batuk lobaan batuk eta Allahu akbar inna sholati manuk sisuki we tiba heula eta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin eta mah batuk nyaan aing batuk nyaan eta mah Ar-Rahmanir-Rahim cek di tukang teh bah dolin 1 jam kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin di tukang duaan ampun sebut ampun rewas aki-aki Bismillahirrahmanirrahim Yasin di tukang protes anjay Yasin Fatihah ge sajam komo maca Yasin wah beres lohor ya subuh ai cek imam teh alah aing kaceplosan mangkani aing teu apal Yasin saapalna weh walau Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala cepatna siro ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu kang amin lagi jadi amin lagi diganti ku batuna bah mundur aya naon ganti bah abah imam mau kapangi ruku abdi bah pergantian imam lebih kolot 2 tahun Allahu akbar beres Fatihah nu pendek we aing mah Bismillahirrahmanirrahim tabuat yada abi lahabi wa tabuat yada abi lahabi wa tabuat yada mewek aki-aki aing yada deui kamana sambungan anak rupana Quran aing soeh betot ku baturna bah mundur moal kapanggih nepi ka beres ya imam tinggal harapan terakhir bah Udin ngaranna bah maju alah aing macan pernah jadi imam eueuh deui pergantian bah doakan aku kawan-kawan ngai jam geus 6:30 aeh geus beurang beleguk ayo gancang usolli pada subrang Allahu akbar subuh rek beurang
beres Fatihah nu pendek bae mah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna pasti kausar deh ya. Inna cek batna lillahi wa lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Barang ruku ngalia ka tukang nuduhan geus maot baturna. Nauzu hajaru jeung daek ari hijrah teh naon ang kadar-kadar pindah aya hijrah makani aya hijrah manawi. Yuk sok rek nu mana kurang lakonan. Hiji hijrah makani hijrah bangsa tempat. Insya Allah bilihanan bade ngalih ti kawalu silahkan betah di dieu sae langkung sae da komo lingkungan pesantren. Alhamdulillah ngan terpenting diajar hijrah maknawi. Mana maknawi seueur minadzanbi ilal magfirati tina loba dosa kana loba minta pangham. Minal ma'asi ila taati tina maksiat kana loba taat ka Gusti. Minal jahlit ilal ilmi tina bodoh kana boga pangarti sing daek ngaji. Jadi dia madanitah ngaji teh luar biasa. Saya bacain piala-piala di rumahna Pak Haji Omas mi Ajapiah. Juara 2 jamaah terbanyak setasik Malaya. Amazing sekali teh. Masya luar biasa kekompakan orang kawalu mah. Alhamdulillah. Atuh sodagar kaya ngahiji jeung ulama atau guru besarna Wah Haji Endang atau begitu tawaduna indah luar biasa. Tuh para jamaah sadayana hijrah maknawi lakonan kurang. Nu tadina urang kehirup kurang sae kana hirup nu langkung sae. Nu tadina koret sing jadi jelema bager da moal beunghar jelema nu koret mah moal kumaha ge mau kagak lawang panto imah ge kadenge koret hareupna we malarat. Lamun jelema koret sok malah mana kosomalun abdin min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta kalau dipakai sedekah. Bal yazdad balik tak bakal nambah masya. Wajahadu dan orang yang mau berjihad di jalan Gusti. Ajat teh naon berjuang. Ai berjuang teh kudu ku perang wae sanes bi amwalihim, bisa berjuang dengan harta moal terjadi acara laksana tanpa dukungan harta jeung banda sararea leres teu. Boh alumnina, boh para wali santrina, boh para jamaahna nu cinta ka kiai. Alhamdulillah sok buktoskeun bi amwalihim ku harta bandana. Pake harta teh jang juang di jalan Gusti. Sebelum saya lanjutkan tausiah ieu diselang sakedik sim kuring sholawat disarangan ku tim hadroh. Mangga santri yang dipercantan ku pangarsa Wah Haji pikeun gelar sorban katingali di payun begitu luar biasa. Piraku umat sakilobana moal beres. Wah Haji keur ngabangun pondok eta pondokna masih kene ngarangka leres. Siap ngabantosan, siap ngaluarkeun harta terbaik, siap. Punten kasep kedap ke geus aya intrusi mulai baru ya. Sok narang tunggal we siapkeun sorbana, siapkeun insya. Urang bere pengertian heula. Sok kaluarkeun harta terbaik jang pondok pesantren. Da urang teh di dunia teh moal lila. Aya nu lila henteu? Aya nu lamin teu? Jadikeun tamsil pun guru kasep mang santri Abah Kiai Haji Asep Mubarok. Siapa yang enggak kenal beliau? Mubalik ternama legendaris. Senior para mubalik muda. Ibu kerwengi teh masih kene kerwengi ceramah di Sukabumi rengse tabu satu wengi uih teh karaos asal ada engap mending candak we ka rumah sakit tabu tilu tos teu aya gagamisan kene. Itulah usia dunia.
Memang kata hadis Nabi, i'mali dunya ka'annaka ta'isu abadan. Silahkan kalian beramal untuk duniamu seakan hidup akan selama-lamanya. Tapi ingat cak hadis Nabi kene, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan silahkan engkau beribadah engkau mencari untuk negeri akhiratmu seakan-akan hidupmu akan mati di esok hari. Jang amal akhirat mah ulang ngarasarek panjang gelar sorban kasep bager. Setelah gelar sorban tolong dihitung hayang apal mana si jelema neuleuwi nyaah kana hartana apa nyaah kana agamana, nyaah kana hartana apa nyaah kana perjuangan syariat agamana. Buktoskeun orang kawalu mah da balalager insya Allah sok bisa gigireun apaleun teu naon pagede-gede jeung gigireun urang. Acena akang yang disebut sombong nu ngadatangkeun manfaat leuwih alus tibatan tawadu teu mau ngadatangkeun manfaat. Gini kitu lamun jelema anu sombong ketika bersedekah hayang kaapuji ku batur eta sedekahna jadi pahala henteu? Jadi pahala henteu? Henteu. Karena ketika orang ria maka pahalana ge dilebur tapi datang manfaat setelahna. Sedekah ibu teh dijieun pasantren. Maaf ketika orang sombong salaminan teh sombongna. Moal jalmi teh moal salaminan sombong da aya bosenna euceuk. Nyombongkeun hiji perkara teh aya bosenna. Abdi cenah kamari Nurul Hikmah ngabangun mere semen 100 sak. Diomong-omong ka batur, kapanggih di jelema abdi mere 100 sak. Kapanggih di jelema abdi 100 sak. Boseneun batur ngadengin lagi. Ketika sudah tidak dibicarakan lagi maka datang pahala. Bahkan ibu ngomongkan kealusan pikeun pondok pesantren selama hidup, berarti selama hidup eta moal menang pahala tina sedekah jariyahna. Ngan ketika maut apakah masih bisa sombong? Ketika maut masih bisa sombong? Kieu singkatna lamun ibu sedekah semen 100 sak ka pesantren. Hek teh ibu maut masih bisa sombong? Moal ai pesantrenna ketika ibu maut muruluk deui teu semenna. Muruluk deui teu. Pesantrenna milu dikubur teu. Maka ibu keun ayeuna mah da urang awam keneh kadang berbuat baik teh masih hayang katempo ku batur lain ngajarkeun goreng uing daripada teu nyieun kaalusan mending keneh hayang katempo ku da kege aya waktuna ieu sombong urang leungit nu penting yang diutamakan manfaat heula datangkeun. Ibu hayang katempo ku batur tapi pasantrenna jadi tibatan jelema tawadu teu ngadatangkeun manfaat maksudna uing mah moal barang bere sieun kanyahoan ku batur sieun sebut sombong tungtungna teu barang bere pasantrenna jadi teu aya manfaat atau hoyong-hoyong ting sebat atuh nambah hamba Allah diumumkeun pondok pesantren Nurul Hikmah kengeng bantuan ti hamba Allah 1 juta rupiah toel batur tah hamba Allah teh aing teu naon heugeut teuing ngan salagi ria can ngadatangkeun pahala. Tapi ketika sombong atau rianya itu hilang maka mulai datang pahakeun ke nalika urang maut sampeureunna mah mun ayeuna urang can ikhlas ketika sudah mati piraku teu ikhlas keneh leres teu insyaallah keitungkeun kasep sok keliling sadayana jamaah keetangnya jumlah jamaah sadayana tambahan 1 juta rupiah ti simkuring pribadi nambahan Nurul Hikmah ingat ngadangun teu jumlah daripada keliling masyarakat tambahkan 1 juta rupiah artos pribadi lain artos amplop da amplop macan dibere aing teh teh ku sabab ngadangu haji cenah nunjukeun ngabangun sami simkuring nuju ngabangun di ditu mantak simkuring ngaraos bunga yakin lamun orang dia bersama-sama yang berat akan terasa ring pokoknya jumlah total tina jamaah tambahkan 1 juta rupiah eta ti simkuring pribadi mudah-mudahan lain hayang agul ku payung butut nyarita teh kudu jeung buktina ulah kabatur nita sedekah urangna jadi jelema anu koret maka sok kasep bager gerak keliling santri ke jumlahna bawa ka dieu hasil hitunganana urang bersolawat sadayana ya Rabbi bil mus baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami serena ya Rabb
Mustafa. Sok keluarkan harta terbaik urang. Maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Yang semangat muslimat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadil ihya wa ila idinil islam wa tuhammisu biha jihadil ihya wa ila idinil islam. Semua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihadil wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal wa ila idinil islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallu alaihi sholatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila idinil islam wa tuhammisu biha jihadil ihya wa ila idinil islam. Allah Allah Allahu Allah sabit wangsur ahlal jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaghibu wa tunasitu wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadiyya wa ila idinil islam wa tuhammisu biha jihadil ihya wa ila idinil islam. Allah Allahu Allah sabir wangsur sadayana ulah anu kaliwat sadayana jam'iyah nahdlatil ulama. Di dia kasep hitungna di dia kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah. Allah
Allahumma sholli على سيدنا Muhammad sallu alaihi salatan ترغب وتناشط wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa ila idinil islam yahlal watan yahlal watan yahlal watan hubbul watan minal iman wala taqum minal hirman kasep dia kasep dia ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wala taqum minal hirman inhadu alal watan Indonesia biladi anta bahama kullum tika amiyal qaima kullum kadia kasep yauma tamiyal qaima yahlal watan yahlal watan yahlal watan hubbul watan minal iman wala taqum minal hirman nishadu alal watan yahlal watan yahlal watan yahlal watan hubbul watan minal iman wala taqum minal hirman nishadu alal watan Indonesia anta unwanu fakhama kullu tika yawman qami ayal qaimama kullu tika yawman qami ayal qaimama sallu ala Muhammad sallu alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi tinggang dibikeun langsung bisi majarkeun mikeuna sanggeus narima itu langsung tina kantong wing eta langsung tina kantong insya tidak direncanakan peda alumni tadi ngareos Kang akang waajengan nuju ngabangun pesantren tuh itu bangunana nyuhunkeun akang kanggo nyela-nyela ceramahna maca sholawat kin abdi gelas sorban pangwartoskeun kanggo pembangunan pesantren Nurul Hikmah insya atuh simkuring nyai WHT hayang sarua neuneun ka dedeh nu dakanya buah-buah anu diteuneun di Nurul Hikmah nu nganterkeun urang asup ka surga amin. Doakeun wa haji endang oge sakulawargi sing sehat wal afiah tambah ilmu yang bermanfaat santrina sing soleh-soleha tambah seueur bari kualitasna luar biasa amin ya Allah ya Rabbal Ibu bapak jamaah nu Allah muliakeun aya hijrah makani hijrah bangsa tempat yang dicontohkan oleh baginda tercinta Sayyiduna Muhammad tah urang mah ayeuna mangga teh teuing ibu-ibu muslimat pangaosan rutinitas muslimat NU silakan urang rek hijrah makani mangga ngan terutami nu paling utami adalah hijrah manawi hijrahkeun tina kalakuan perkara nu kirang hade kana perkara nu langkung hade insya hijrah tina biasa ka anak sok ngamumule wae ku dunia ngamumule wae ku kahayangna tapi ayeuna mah hijrahkeun ngadidik anak teh ku sabener-benerna kawajiban sabab anak ti indung bapana punya hakul walad alal walid salasa hiji ayu sinasmahu wa adabah diajarkeun adab dibere ngaran sing alus nu kadua wa yu'allimahul kitaba diajarkeun ilmu pengetahuan maka ibu sabenerna masantrenkeun anak ngadidik anak nyakolakeun anak eta teh hukumna lamun ieu budak teu dididik ku indung bapana maka kelak ieu anak bakal ngahujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sok hijrah manawi seueur nu kawitna urang kirang hade kana perkara nu hade nu kawitna urang dina rumah tangga babari sesebred ka salaki ayeuna mah geus muharoman ulah molotot wae ka salak anu sok molototan salaki aya hatingali ku aing tiungna ge nyengsol nu kitu coba aja sing bager ka salah
kening tadi ge aya kalimahna kuya pae katisan amis budi taraseuri istri geulis jajawer. Naon cenah istri geulis jajaweran teh ongkoh mah wajahna cantik karena dia wanita, ongkoh mah rupana dia wadon, tapi terkadang karakterna koslak wani ngalawan kasalak. Anu sok ngalawan kasalak ki aya. Komun salakina teu gablek duit mah. Mohon salaki na keur boke diajak sare ge harares. Bener ay gitu mah. Mun dipanggil manita langke majarkeun macara rap. Da salakina kerebok. Astagfirullahaladzim. Dangdanan maniran tutut baju geno dipake but banget camberut bibir samut alabatan tung tut awakna ge eta bau hit. Innalillahi. Ibu hayang ka surgan teu? Hayang ka surgan teu? Hayang ka surgan teu? Saur Kanjeng Nabiuna Muhammad, ida sholat almar'atu khamsaha, di mana sholat awewe di antara kalian kanun 5 waktu. Pan kitu mun mana logona ida sholat, di mana sholat saha almar'atu hiji awew khamsaha kana perkara nu 5, berarti sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, ujung subuh. Mana di jamaah sadayana ida sholat almar'atu khamsaha wa shomat syahroha, daek puasa dina bulan suci Ramadan, wa hafidhat farjaha, jeung daek ngaraksa kana parjina ulah salingkuh ti salak. Awas anu salingkuh ti salaki, salingkuh teh lain ka hotel oyo doang lain. Siang ngabalesan chat oge nu mantak nyindung salak, main Facebook, main TikTok, hek di chat di aku lalaki di balesan eta ge salingkuh maneh ti salaki. Aya nu kitu aya. Moal muslimat NU mah sabab aing dina TikTok can pernah nempon warna hejo. Lobana teh nu sarereksi baju you can see my ketek. Leungit awe ayeuna ka erana hareupeun TikTok lapeun HP joget-joget, putar ke kiri nih, nona manis putarnya ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri. Aya nu kitu aya. Maneh jelemana Gusti di-upload dina TikTok bener teu? Mani cigan we endah we agening teu disiksa pancek Jibril isma syita fa innaka maitun, silakan hidup sesukamu sesungguhnya kelak engkau akan diantep we meureunan ku Gusti Allah. Untung we Gusti Allah na bager aing ngadoa hayang langsung diijabah, pan urang maksiat kita langsung disiksa bener teu? Ya Allah ya Rabbana langsung dielek ku batur teh, dikirim gambar lope, makasih ya ih najis aing mah. Hatur nuhun tos mere mawarna nuhun, mere mawar eusina ngan harga 2.000 perak. Ai salaki maneh isuk meletuk berang meletak sore meletek peuting meletik tak tiktok teh rek usahakeun anak pamajikan sugan pernah nuhunkeun salaki. Jajar Kang balik ayeuna merena pakoh bulanna duit 2.000 nganuhunkeun moal. Sakieu aya nu kitu aya diberi teh ku salaki mah saki karak diberi emosi mawa terima kasih ya kirim-kiriman bunganya, oh iya makasih, oh iya makasih. Aya nu kitu aya. Jaga dong wa hafidhat farjaha, meraksa tina farjina, wa ataat zaujaha, jeung nurut kanu jadi salah. Kila laha dicarioskeun ka eta awe ulhulil jannata, asup anjeun awe ka surga eta tina panto nu mana wae. Mun hayang ka surga bagi awe cuma 4 syaratna, laksanakeun salat, bereskeun puasa, jaga parji, nurut ka salaki, asup ka surga tina lawang panto nu mana wae. Insya kumata ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komamun salakina hideung mah aduh anggap we boga Ka'bah di imah.
tos sebut teh kecerok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik incer hideungna bismillahi Allahu akbar salakina huai wah pamajikana utah ibu luar biasa. Seorang istri itu luar biasa. Lamun awewe daek nyium pipi nu jadi salaki pahalana sarua jeung maca Quran 12 tamatan. Wow, amazing. Bulan puasa satamat ge harares cuma 12 tamatan lucu. Masya Allah. Lamun ece daek menarik hati birahi suami dengan cara dangdanan make minyak wangi jang ngabungahkeun jeung narik birahi suami, maka di surga wajah atau tubuhmu bakal sewangi minyak kasturi. Masya ieu mah malam Jumat make autan dicium ku salaki utah amit ieu mah. Bahkan lamun aya seorang istri yang berani menawarkan diri terhadap suami sakali nawarkeun 7 kali umroh pahalana. Aing mah nyaho kitu aing mending jadi awewe aing mah. Mi haji piah arek umrohnya teu kudu ka umroh ti ayeuna we tawarkeun diri ka salaki. Iraha ang malam Jumat jeung malam Senin. Kayak penting Pak Haji Omas ditawaran cek mah Haji Piat teh bade tah kitu sih teh umroh 7 balikan. Alhamdulillah. Lamun daek awewe isuk-isuk nyuguhan kopi ka salaki pahalana sarua jeung salat sunnah 200 rakaat. Lain amin amah henteu. Kadang-kadang salaki bapana nyiduh kopi sorangan. Punten ibu apal Bunda Khadijah istri Rasul apal eta lamun ningali filosofi eta naon biografina anjeunna ibu. Bunda Khadijah itu tidak pernah membiarkan baginda Rasul bekerja sendiri. Rasul pernah keur ngocekeun kopi katingali ditebuk leungeunna, Gusti nanaonan ku abdi hayang naon Gusti piwarang abdi. Teu nanaon da anjeun keur sibuk ulah pokona sesibuk apapun seorang istri tetap suami yang nomor 1. Sok hayang sabaraha gelas kopina, hayang sabaraha gelas susuna. Eta Khadijah Rasul mah beda jeung Khadijah kawalu. Saya tah masalah kinyeun kopi teh atoheun. Geuning sia bisa nyeun kopi sorangan. Bener gitu bener. Bayangkeun ibu pernah teh salat sunah 200 rakaat? Ulah waka ibu aing ge can pernah. Urang mah ulah waka 200 rakaat we. Mana tuh bulan puasa we nu 23. Rata-rata nadiin Ahlussunnah wal Jamaah itu 23 rakaat. 20 na tarawih, 3 na wit. Nyokotna anu ausatuha pertengahan karena pangseueut tik-tikna witir saroka ai umumna mah witir atawa sedeng-sedeng na witir 3 roka seueurna teu aya batas roka nu penting ditungtungan ku hiji eta witir mah rek hiji rek 3 rek 5 rek 7 rek 9 rek 11 13 15 17 19 2 hiji 2 3 2 nepi ka 1000 hiji teu naon ai witir mah teu aya batasanan asa ditungtungan ku hiji. Urang candak we hukum ratana tarawih urang 2 til tong waka 200 Kang 2 tilu we urang imam sok diintip sa imam masjid besar kawalu tuh Haji Omas kunaon hayam pelung gitu depan Pak Haji mah pan kori suarana bagus napasna panjang sok jadi imam dipanjangkeun napasnya teu ngamuk jamaahna Allahu akbar. Cai ibu-ibu beres subuh tarawih teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak odo dulu. Batur tarawih saya teh mah wudhu we luareun masjid. Ngalewat Pak RT nuju naon Kang? Ngantosan Fatihah. Can beres can karak ieu kana wudu tadi keneh. Mesti heula we teh asup pun beres bejaan. Oke. RT asup Fatihah beres. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Buak teh RT nu ngaroko paehan.
atau dirempung nu ngarokok di paraehan lain jelema rokokna hayu salat tuh beres tuh bismillahirrahmanirrahim yasin yasin pokoknya mah isukan yang pindah masjid aing moal di masjid Pagaden teu hayang lila yasin diumumkan ku DKM masjid jamaah masjid lembur Pagaden wayahna taraweh di ka masjid insyaallah imamna moal maca yasin lamun imam isukan maca yasin urang kunci ti luar babarengan eta malam kadua imam ngagebeg rek dikunci aing moal yasin pokona mah malam kadua imamna eta kene ibu ceung kacawas eceung ngaji kadinya moal ke heula aing mah taraweh di dinya moal ke heula yasin moal kurang intip ya di luar masjidnya siap dengekeun we malam kadua Allahu akbar ce pondok aya nama kamari mah cenah hayu aja salat ke heula yasin moal ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin ce yasin moal dengekeun we sia ngomong wae atuh bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah waqiah emang kunaon waqiah dulurna yasin subuh deui wae urusanana akhirna maya ibu-ibu nu duaan pindah masjid ka masjid sabelah sing horeng poe kadua eta imam pindah di masjid eta atuh sia kapanggih deui di masjid selanjutnya ih ampun aing mah nya masya urang mah ulah wakanu 223 ge hayang nugan padahal ayatnya jelas wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha dan sabarlah dalam mengerjakan perintah keluargamu untuk sholat dan sabar dalam mengerja sing sabar ulah gegerepekan teu puguh aya di dieu resep imam nu gancang apa nu lila sarua jeung Bogor aya kitu mah nya ada orang Bogor ge ngaguruna ka orang Tasik teu nanaon digancangkeun oge malah Imam Ghazali mah memang rada gancang kasabab pikih urang mah untung lain pikih Imam Ghazali pikihna Nahdiyin Ahlussunnah wal Jamaah pikihna Imam Asy-Syafi'i ai bagian urang mah tasawufna kara ka Imam Ghazali lamun seandainya pikihna Imam Ghazali maka hese urang hayang sah salat karena bagi Imam Ghazali rukun salat teh lain 17 tapi 8 nu ka 18 teh tartib nu 17 na lain nu 17 teh khusyu naon cenah khusu cigana orang hesen teh husu lain hese deui urang mah komo rek salat lohor disamper kondangan nyarek bener Allahu akbar ce kondangan mah aing kara kamari kondangan geus kondangan deui wae Allahu akbar make baju naon sami Allah pirak wae hejo deui Allah make beureum ai beureum lah Allahu akbar beureum panas wayah kieu mah Allahu akbar mending koneng sakalian hayo we salat ngukuran kana eta resep maka Imam Ghazali mah salat rada gancang sabab naon setan eta ngagoda lain saukur nepi ka samad rek salat keur salat ge setan ngagod mantak tinggal di jelema nu salat mun hayang husu Allahu akbar sidakap sinuku tunggal anak tinggalan boten tinggal anak dangulan boten dangu ngarti henteu sarua aing oge henteu sidakap leungeunna sinuku tunggalkeun rasa jeung ragana hijikeun ulah aya raga cuntel ibadah hate ka mana-man salat Allahu akbar maca samping batur wadimor 60.000 Atlas 75 anjir BHS 1,5 juta gajah duduk aya keneh eta gajah duduk 45.000 mun gajahna hudang gocap aing wani lah jadi ngomongkeun samping leres teh maka tingali heug bae gancangkeun ngan make L mana salat teh aya rukun salat aya 17 terus geus sajam setengah mang santri hampura ieu nya biasana saja mun leuwih lembur hitunganna 17 nu 17 teh kabagi til hiji kolbi dua qauli tilu pilih kolbi aya niat dina hat qauli aya ieu bejaan ieu qauli aya 5 hiji takbiratul 2 maca surah Fatih nu katilu maca tahiyat nu kaopat maca sholawat ka Kanjeng nu kalima maca salam anu pertam salam megatkeun sol nu kadua mah salam hukumna sunnah sisana
pilih teh pagawe mana pagawe teh hiji nang jang numam khusus salat salat sunah najan mampu nangtung menang bari diuk menangan pahala nu diuk eleh kuno nang terus mana deui ruku sarta tumanin mana deui itidal sarta tumanin mana deui sujud sarta tumanin naon tumanina teh eureun sakaberapan bi qadri subhanallah maka rek gancang pek ala rukuna terpenting ulah tinggalin karena lamun ruksak bangsa rukuna maka teu sah rukun kolbi dina hate rukun kauli dina ucapan mah kudu jelas hurufna tajwidna mahrajna tasdidna kudu jelas Allahu yang gancang maca Fatihah wasul kuli diwasolkeun sadaya hurufna keur napas panjang Kang Haji Omas mah kuateun uwi mah teu kuat nganyontoan diwasolkeun sadayan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Tekuat cai ngoge Tekuat Pak Haji Pak Haji mana jangan kolot kena napas panjang dah kori Aduh mah penceramah tepati kuat ka pegat ku beuteng sun napas aing lamun teu kuat bagi 3 bagian huruf ayat Ayat Fatihah teh kabagi 3 bagian yang pertama ayat tahmidiyah ayat naon nu kadua ayat wa'idiyah ayat naon nu katilu ayat doa ayat naon tahmidiyah wa'idiyah doa mana ayat tahmidiyah dari bismillah sampai malik yaum Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin tahmid nu kadua wa'id ngan saayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nu katilu ayat doa ngan sisana ti ihdina nepi ka walad ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sedang teu sakitu sedang mulai jam 7 jam 8 ber orang kadang ngudag anu gancang tapi teu make aturan loba nu kitu nu kos nu edan imamna oge ngudag bangsat Sayyidina Muhammad Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Sami Allah Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Sami Allah iya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi salawai Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim min Allahu akbar sami Allah Allahu akbar ini geus teu hudang saurang di handap marek hudang moal aing mah nangguan di handap imam setan aing ruku manehna sujud aing sujud manehna hudang mending dipegat ku aing di handap beres tarawih aki-aki arutah abah kunaon mabok MBG najis naudzu aya HP video aing tong dipotong-potong upload kabeh aing viral gara-gara slow we diedit aing jadi kartun budak leutik keur ngabejakeun mana nu bener mana nu salah batur mah sallu ala Muhammad sallu alaihi slow we sia maneh nu teu slow batur mah at-tahiyatul mubarakatus ieu mana hieuh aya keur salat apa keur malam Jumatan hieuh naudzu geus aing mah ecek jeung ibu-ibu malah mudah-mudahan ieu nurul hikmah sing tambih barokah para santri-santriyah alumnina sing boga ilmu nu manfaah keluarga besar wajindang guru urang sing tambah manfaah barokah turunana sing soleh jeung saroleha urang oge sami hadir ka tempat ieu sing menang ridho Allah menang ridho guru turta urang menang ridona baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kun akhiri
mubtadi musamihan wa qulil islahi fasadi nasihan wa asli fasada bitsamuli wa in badihatan fala tubadili. Leres dongkap pitulung ti Gusti Allah, kalepatan dongkap ti kabodohan sim kuring, nyunkeun diislahkeun dilereskeun dihapunten ku para jamaah sadayana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.